Sampurasun, mugia rahayu sadayana. Carita pantun Sunda. Pantun Sunda berbeda dengan pantun Melayu. Pantun Melayu maknanya sisindiran, sedangkan pantun Sunda adalah cerita tutur dalam bentuk sastra Sunda lama yang disajikan secara paparan prolog dialog oleh seorang juru pantun atau tukang pantun. Dalam menyajikan cerita pantun ini selalu diiringi alat musik kecapi yang dimainkan sendiri. Seni pantun disebutkan dalam naskah Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518 Masehi. Hal ini menyatakan bahwa pantun telah digunakan sejak zaman Langgalarang, Banyak Catra, Munding Layadikusuma, dan Siliwangi. Cerita pantun ini terdapat pada naskah kuno yang dituturkan oleh Ki Buyut Rambeng, yakni Pantun Bogor. Dalam perkembangannya, cerita-cerita pantun yang dianggap bernilai tinggi karena pantun bagian dari seni pertunjukan dan ruatan. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat disaksikan dalam upacara nyipuhan gamelan di Padepokan Kalangkamuning, di mana selesai acara nyipuhan ini diakhiri oleh pertunjukan pantun Mang Ayi Basajan dari Subang. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Tidak bukan kaulah sejak akhirnya saya hatur bakti sayuwangi sapulukan mungkin kasai kabakti katarima pangabakti di abdi saya sedang dibaktikan agung disuhun singet naka ibu karang nyakuring pada diajar ngidung cerita pantun ngakuar cerita lana rasa milawangkan canak hayang dilalakon ngurung tujuh ngebandung kadalapan kedisoran salapan helet-heletan 10 raja bantala jenak tadi bukakan cukup manik astagina kapenat kudu ngaliwat kudu rancagina hati dibuka kudu pujanggaan dibuka pating halang dibuka pating dalunda kacapi kayu dawalong kulung diangken tantung inang diangken badan kawat diangken urat jari jinu ngahijikeun curug pamener saur indung leungeun ngalayatkeun Sri Hurik Tunggal Jasmani Tunggal ayat jeung suara mangkana muga ulah rek pabentur jeung saur ulah rek pabelit jeung biwir lambe ki juru pantun margi ari pantun mah kuratu wal katimu ku pandita wal kamuka ku resi wal kapami iwal kacatur ku juru pantun tapi pantun kantun saur kecap ayat di baheula pantun mah teu aya coretanana kawan lipat bae seperti
disari ku putri 7 kasir. Sumangga atur kenur papayukeun sira ka hudang wayang. Negeri kayung ku gunung nagara kasimpai perman. Jadi kabila geus sudah kami lu. Nagara kasimpai ku lebah-lebah dendeng naler ya pak alun-alunna. Gedong si gerobat jorok-jorok pas patun jantunya. Anak bilikna menang nyiksi pamikul menang mingul diserap ku gelasnya jadi lebung ku kacau. Kenteng dicampur kancanan mas suhunan pepentol inten tatapakan mas godong saha anu kagungan eta ratu pakidula. Namun negeri nu kayung ku gunung nagara kasimpai kulmah berenang Bandung beri kana mawa. Atuh hampura kasadayana kasindir kudu wayahna. Malah mandar ieu pantun aya puluhanana. Pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina. Nu akhirna culodog-dog tinggal igal. Sakideung-deungan dimulai usaha diculkeun deudeuh teh ulah dipikeun kaki itu moal di dieu panginten kulana. Ulah dipikeun ka jati kasili kujun. Ieu kaum tani di hiji daerah sarugi mukti para pedagang sami sareng kaum buruhan teu ribu pegawai negeri engal naik gajina. Dugikeun ieu kaum tanina ingon-ingon munding kambing sapi jeung domba dikukut tong boroning cenah sato gede sato leutik reungit laler jeung ramatuk dikukut tapi kan tas gede-gede boga. Kutu dina hulu bisa gede-gede jamu batu. Palawijana tatanana toh kitu deui. Maklum ari baheula mah nganggo tatanan nyata adat istiadat meureunna di temeyan aya heunana wah. Khusus nama pengarsa di malam mundan mandir pelesiran jalan-jalan pahit ngobrol asik dekat baris janji pasri asal supaya duaan balik silih cepat silih soal atuh naik mobil jadi maksud rekna tetap dia kameran finally kosong kuasa atuh jadi jauh
ngobrolkan paduan. Demikian tayangan ini, semoga menjadi ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Produksi Kari Maca TV. One way